urang nyaritakeun popoek bae. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5, poek teh aya 5 macam. Haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5. Poek nomor kahiji hubud dunya. Hubud dunya teh poek. Mun teh di lampuan teh dicaangan abras-abrasan. Jelema nu mantak main judi hubud dunya. Haju teu boga cacaang, atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya. Lamun teh dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit. Kulit naon bae? Maling hubud dunya. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya. Nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya. Abras-abrasan lamun teh dicaangan. Nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa. Lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah. Sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna. Lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan, mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta. Di Lampung eta ngaji ku sih. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung diopros bae. Masya Allah karim. Eta hubud dunya teh geus kitu. Geus acak-acakan we pokona mah. Dek digawena nyogok. Keur digawena loba korupsi. Eta hubud dunya. Masya Allah. Poek teh kos kitu teh. Poek we hubud dunya mah. Termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek. Geus poeknya sata mah. Atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin. Buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual. Eta pan ngaranna poek eta dogos kitu. Pamajikan nu kolotna mah nu itu biasa tadi tanya-tanya. Poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureunnya. Inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah, ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah, dunya mah dunya bae tapi moal daek maling. Dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong. Digawe mah digawe bae moal korupsi. Dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Namun urang geus boga sieun ka Allah, selesai hirup. Geus dibat we pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah itu mah pan kikiran we kadang-kadang seuri sorangan. Ih, aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Tema tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta teh sieun ka Allah. Hayu coba. Hanya ngabohong napan pugu keur di makula. Ya nu teleponnya na. Iya. Heuh di jalan saya cek sakadeung deui. Goblok. Saya diem aja. Atuh eta ngaranna kos kitu teh teh sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana? Abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah. Mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah. Mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah. Urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani. Urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat.
kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga, kredit ngaranna. Wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta. Berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia da sia ulah sok nyokot duit bank, anakan sia. Bahaya sia, haram teteh menya. Ai onta teu anakan, ai bebek teu anakan, ai duit di bank anakan. Aya ge onta nu anakan mah, bebek nu anakan mah masya teu anakan. Ih kunaon aju kuari duit di bank anakan. Baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan. Kok jadi berubah sih? Baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram. Moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai. Adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya. Ayeuna kiai nang tangan. Teu meunang sote imam salat cenah ge. Aya imam nagara mah teu tenan hayu. Deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Ih, atuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol. Sia. Nah, kan nyawa diterima nyawa teh istighfarna. Tak ieu takwa sieun ka Allah teh hese jasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha tah hayang sieun ka Allah? Kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna, af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah. Kudu nganyahokeun asma Allah. Ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan. Moal aya lain ngaleutikeun ka sakola, jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya. Geus lamun ti leuletik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah. Ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren. Santri-santri teh ngana geus wauhun ka Allah. Santri. Atuh wauhnya nama. Sebab nu diajina ge atuh bab Allah malulu. Mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah. Kagok teh keneh. Moal daekeun. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenged sieun ka Allah. Lamun ti leutik teu dididik model kos kitu, atuh eta dimimiti faud. Terus TK naik, terus asad, asam up naik, terus TK SMA kuliah. Teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna. Wajib jeung mustahilna. Tah iwati di pondok pesantren. Mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa. Bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis. Iuh ku saurang doang. Oh, alhamdulillah di mana? Emang sia mondok. Ya Allah. Kita kuat dah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji. Magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina. Jol bae aya santri ka dieu ngadengekeun.
barang ngadengkeun sapoe 2 poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulean ceknya ieu remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri ya geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pas suka 3 aya tah diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun Masya Allah hararanget daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar di masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui terus saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuseun awat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan sekian encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuna ku mama jang geus pantes kawin daek nu teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kulawa pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya ing sebenarnya lapar cenah kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek ieu
lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awena pakai cadar teu kadeuleu punyana deuleu bae si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang ai bagus bae make cadar inget ga Habib Lutfi bae aya awewe tiluan ga Habib Lutfi make cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai ulin ka pasar ka mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta mun diajak ka mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ka mamana wow malah ngajakan ka salakina ka sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepen awe blon eta kos gitu hebat memakai cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah Kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng urang balanja ka mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal Kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis Kak urang sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan Kang geus teu kudu di mall-mall tiis takan hate ngeunah teu sia bang semua aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya Allah ya Rabbi Kak ai kakak ieu bangonna puyangan amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ieu ju atuh pan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester masyaallah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah Kak tah ieu mah dipamerkeun di dieu lain pameran jang sasae ieu mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun kadengeuna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah prak urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Icak mama teh cak bawa. Neng ka dieu datang. Ieu masalah. Dik nanya bae neng. Ieu daekeun teu ka lalaki. Insyaallah abdi mah deuk nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nuku aing deuk dipaling teh sakira aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah, nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yana. Aduh. Asup ka dieu. Nyana luak lieu geus teu salah cek yana turup sajeun ku aing diangkat ke ieu cek gini. Iya bener ya pas.
tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyana imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna lebih duan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bakal jadi jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya saya kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah. Bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu. Teu loba omong. Tanya ka Haji Pedik, "Haji emang kunaon teu nonton orkes?" Aing teu boga duit tolol. Boga duit aing nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Enda ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Ta eta teh diaji cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubbud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya. Nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa. Pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap. Ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan. Geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta berat astagfirullahalazim wa atubu ilaih berat astagfirullahalazim wa atubu ilaih berat ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti beuntak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah
merenanan ieu mata teh loba jasa dedeuleun pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memesar ya astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu keneh ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk lohor asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge. Dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tah eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doa aju make tataban. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut. 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. J, cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habek. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah garib. Tesaha tatabanan tek korlak. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang. Renungkeun ku urang bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur. Hadiran batur deui. Tahlil batur deui. Ilaruhi anu. Satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawab terkajet ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak ceuk Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru. Kubur. Beres. Talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh, talqin. Mait kan yang harap ngulon nu talqinna yang harap ngetan nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup nyana yang hareup ngulon urang disirah denganna berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon Abdolna kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun mulai yamutu biadil khair wa kullu syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi. Tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi. Ya kan ge. Oh. Kadenge tah. Urang di jero kubur nulakeun di luhur kadenge. Urang mah ayana di alam mulki, jana di alam barzah kadenge. Maha kawasa Allah. Mun pada urang hirup bahkan teu kadenge. Tapi lantaran beda alam arwah kadenge. Mun teu percaya pae ge. Ya Allah ya. Ya Haji Sufendi, uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki. Udah memperhatikan. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi dhara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan. Tak eta talqin. Masya Allah. Poek. Kuburan ieu mah nyaritakeun poek. Pasti poek kajen kukumaha. Dek di mana-mana nang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nu nyaangan. Nu nyaangan teh wasrajulahu. Bila ilaha illallah. Lampuna nu nyaangan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah. Minimal mata sholat tilu minimal. Tilu. Teu kaburu-kaburu amat bari lempang lah. Dari lempang geus. Assalamualaikum. Nah, batur mah wiridan aing geus keluar, bari make sendal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah beres geus. Sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna. Geus aing mah nurut ka kiai. Caang. Ngan metetet gitu. Caang. Mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah Haji? 5 watt. Abang Haji bakal 5 watt. Masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jas loba babaturan rame alawatan mall ditanya ke urang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi iya nu iya kasep amat kula haji iya nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh
Iya masalah main serang amat abdi tahajud cek eta teh. Tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud. Iya abdi duha. Ya Allah, ayo ieu abdi jariyah. Karumpul kabeh mengelilingi urang. Rasanya pengen Aisyah jore amat. Iya pan kula anu dagang ngabohong teh. Jadi kula. Awas ya. Iya bapak ngunapan serem amat. Atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah. Aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu. Ya otomatis pan kerjasama jeung satpam. Ulah kaganggu sia. Ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana. Eta jadi batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum. Geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat. Salat teh hayang kalem ku tetangga sia mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi kana rasep teh masyaallah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jang naon tuh jangan bongol sia. Kieu amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi orang. Bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka. Tuh dia tanya. Persak malaikat. Man rabbuka. Sambarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ieu kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Tanya 3 kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka. Dia man kalimah naon man. Jipan malaikat bantu mondok. Atuh bebeja ka Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah bantu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Henteu. Aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu. Lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya, "Man rabbuka?" Man kalimah naon sih? Ya. Goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho. Sia dipiteskeun ku aing sia. Atunya na ge neuleukeun. Neuleukeun jana ge ulah saman-mana. Atunya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya, jadi malaikat ya tuh gempeur. Ih, ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah. Cek malaikat isi tanya ta ulah. Aing sieun cek. Kulantaran tugas bebenya heula pan malaikat ge mun kana Umar punten. Naon? Kulantaran kula mah tugas ieu ditanya nyarek tanya aing. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah ku si Umar disebut salat kieu sih barang 2 rakaat salat mentana puara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu isin sia galak si Umar mah komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat
lalu salat i'tidalan diperhatikan bae Gusti Umar geus budak salat mah sakjana kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh beureum tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh dua ge hampir hiji dua ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz dua juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kula lantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papeta moal loba-loba pamenta sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya Gusti loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat ayo menta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur Masya Allah isi menta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy mah balikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah Bu, mun harita kula meureun sodaqah aset tiis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikeun batur mah sodaqah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sodaqah ka fakir miskin tiis sebabna pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikumsalam hukum sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Haji tadi bloon. Kuku batur lapar sanunita tek garedeg sia. Cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cek Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe eta buktina sia lapar takos gitu. Makana digawe. Pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar di kamar. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tanya lauk-laukna tah. Jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikan salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim.
jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna ngemelain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kun jaheeuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah, tilu kaopat poek teh al-akhirah. Akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al-amalus sholih. Amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin. Lampu adalah yakin. Urang mun carita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin kana diatur ku Allah. Teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan neangan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae kayakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere kayakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang khusus sakumurang saumur hirup pasti sholat can curang khusus no sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadeuleu tingkah jelema nu sok khusus kan kadeuleu ayat wah kabehan geulana sorangan bae mana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sakusu jelema nu teu kusu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah ja bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh khusyuk manya si eta khusyuk kula pernah ngabuktikeun pernah coba khusyuk tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh salat di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusyuk aya tah datang haji pen datang teu di papa gua aman di jauh kene ke mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon ceuk cenah kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah
ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk. Kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelemana teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk. Kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bahkan lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aju ngaku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jam moal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang deuk lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS henteu di kumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mau isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui geus bere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjaranna jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna
iwalti urang ngadoakeun Allahumma gfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disim kuring kapunten dina Islam udaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila